Asa meniku heueuhnya di kamar sorangan oge meni siga arek syuting. Aktivitas budak bujang sapopoe di lembur. Halo guys. Nah, jadi penting ayeuna teh urang arek beralih profesi jadi sebagai konten kreator afiliat oge ye. Pokona mah segala kegiatan ayeuna mah dicekel karena mumpung masih bujang can pabelit jeung buntut. Enggeus aya buntut mah boro-boro cubak cebek ieu itu. Hayang ngising oge kadang-kadang hararese. Nah, ayeuna urang ngarapihkeun posisina heula ameh pantas ditempona guys. Seperti biasa sanggeus digotongan tempat pakaian jeung disapu dipel, urang langsung mulai gawean. Karena emang geus diniatan ti keur ieuna oge heuh. Ari duit mah masih bisa diteangan beak sababaraha oge. Nu penting kahayang urang kalaksanakeun. Mohon maaf ya guys, kamarna rada kurang estetik karena ieu teh imah emat ti zaman baheula can direnovasi deui. Tapi mudah-mudahan engke lamun aya milik rezekina hayang direnovasi guys. Oke, lanjut ka pemasangan tempel dingdingna. Ieu teh urang masangna teu ku sorangan bari dibantuan. Lamun sorangan teh mah bakalan dilakaang geuseuh. Ku hayangna kos kieu teh urang kudu bener-bener ngabutuhkeun waktu. Tina niat siap apa henteuna. Nu paling penting nyaeta persiapan duit. Karena duit nu bisa nyieun ngarobah sagalana guys. Oke, ayeuna geus beres tinggal ngarapihkeun nu sejena supaya katempona teh leuwih estetik. Walaupun kamarna teh estetik oge ari bagian handap ieu mah ngeunaheun. Urang teh ieu ti tadi rada bingung ngarapihkeunna euy. Enggeus kieu enggeus kitu salah keneh wae. Komo bagian belakang kamera mah meuni siga arek syuting. Tipe labah dia nama estetik. Tanya homa tukangna siga kapal pecah. Nah, ieu teh urang geus beres ngarapikeunna sakitu heula videona. Oke, bye bye. See you next vlog.